Nini tutug juru aki tutug juru ditutug temagar aruh dikali temagar nyeri wisesa sang hyang tunggal dipapaguhangna tunggal istan palias bulu kuku sukma sakti nu sakti baka sakti pangduwikeun kanu sakti pangdongkapkeun kanu kawasa seja hadiah senguputi 10 kanen kan ini kaki nu tos cara di dalam kubur bulu kuku sukma wiwitan wulaning sareh wulaning sadat batik kudrat sallallahu alaihi wasallam pun ampun kaluhur kabutiang banyu kahanap ka negara on ngaping luguh ing Cirebon ngabeuti manik karnila ngabuah inten isun awa rek nitipkeun Nyimas Puhasi Sang Hyang Sri Dangdayang Trusnawati akar kami diangkan naon diangkan akal kurang manusia tangkal kami diangkan naon diangkan dedeg kurang manusia daun kami diangkan naon diangkan tangan kurang manusia buah kami diangkan naon diangkan acis hari nu jadi jasmani rasa jeung badannya isun tunggal hiji rasa jeung badan wali nabi wali rasa kaningulan nyuhunkeun seueurna labatan taneuh nyuhunkeun kaberkatan labatan jagat alus nu jadi sukmanya alus ku aming nu jadi sukma dieunteng along panganten ye nyai ulah kacacang kalimuar ti sabrang ti Palembang nansu as banyu nu kakurungan Sang Prabu lutung kasarung nu sanggup ngumpulkeun Nyimas Puhasi nu sasiki nu dasiki nu cangsi nu cangsi nu sapocong nu dua pocong nu sarangeui nu dua rangeui nu sarai nu dua arai nu saeunan nu dua eunan nu sagedeng nu dua gedeng ditetepkeun di Gunung Manik gumilang gedung kacana leuit teu kudu ku gingsir wadah teu kudu ku owah batan owah tambah wawuh diwuwuh ku raga waking ti isti peuting ngeunah ti barang ti dingin paripurna asihan aing sileget teureuk nu jauhna ka iru tu deuketna ka peureut ka peureut nu welas kasih sing asih ka raga waking ti peuting ngeunah ti barang ti dingin paripurna Bismillahirrahmanirrahim ngarungkunuk alabatan sirung bungur ngarene ke halabatan sereh ngarana ka halabatan mayah nguyupuk alabatan lugut alabatan subungur didupak angin barat sehingga rupai sing lempai ti isti peuting ngeunah ti barang ti istibananya rasana ti dingin paripurna nini borok-bokan aki borok-bokan sajawi kucingir sacokot kuramu panganterkeun peuting ieu sia-sia lamun teu dianterkeun ka tempat ini balak bale yayata pedang samsir sipatulah ti isti peuting ngeunah ti barang ti istibana ngeunah rasana ti dingin paripurna tunggal sumsum tunggal balung tunggal bayah kali lipa astagfirullahaladzim nini tutug juru aki tutug juru ditutug temagar aruh dikali temagar nyeri wisesa sang hyang tunggal dipapaguhangna tunggal istan nini tutug juru aki tutug juru ditutug temagar aruh dikali temagar nyeri wisesa sang hyang tunggal dipapaguhangna tunggal istan palias bulu kuku sukma sakti nu sakti baka sakti pangduwikeun kanu sakti pangdongkapkeun kanu kawasa seja hadiah senguputi 10 kanen kan ini kaki nu tos cara di dalam kubur bulu kuku sukma wiwitan wulaning sareh wulaning sadat batik kudrat sallallahu alaihi wasallam pun ampun kaluhur kabutiang banyu kahanap ka negara on ngaping luguh ing Cirebon ngabeuti manik karnila ngabuah inten isun awa rek nitipkeun Nyimas Puhasi Sang Hyang Sri Dangdayang Trusnawati akar kami diangkan naon diangkan akal kurang manusia tangkal kami diangkan naon diangkan dedeg kurang manusia daun kami diangkan naon diangkan tangan kurang manusia buah kami diangkan naon diangkan acis hari nu jadi jasmani rasa jeung badannya isun tunggal hiji rasa jeung badan wali nabi wali rasa kaningulan nyuhunkeun seueurna labatan taneuh nyuhunkeun kaberkatan labatan jagat alus nu jadi sukmanya alus ku aming nu jadi sukma dieunteng along panganten ye nyai ulah kacacang kalimuar ti sabrang ti Palembang nansu as banyu nu kakurungan Sang Prabu lutung kasarung nu sanggup ngumpulkeun Nyimas Puhasi nu sasiki nu dasiki nu cangsi nu cangsi nu sapocong nu dua pocong nu sarangeui nu dua rangeui nu sarai nu dua arai nu saeunan nu dua eunan nu sagedeng nu dua gedeng ditetepkeun di Gunung Manik gumilang gedung kacana leuit teu kudu ku gingsir wadah teu kudu ku owah batan owah tambah wawuh diwuwuh ku raga waking ti isti peuting ngeunah ti barang ti dingin paripurna asihan aing sileget teureuk nu jauhna ka iru tu deuketna ka peureut ka peureut nu welas kasih sing asih ka raga waking di peuting ngeunah ti barang ti dingin paripurna Bismillahirrahmanirrahim ngarungkunuk alabatan sirung bungur ngarene ke halabatan sereh ngarana ka halabatan mayah nguyupuk alabatan lugut alabatan subungur didupak angin barat sehingga rupai sing lempai ti isti peuting ngeunah ti barang ti istibananya rasana ti dingin paripurna nini borok-bokan aki borok-bokan sajawi kucingir sacokot kuramu panganterkeun peuting ieu sia-sia lamun teu dianterkeun ka tempat ini balak bale yayata pedang samsir sipatulah ti isti peuting ngeunah ti barang ti istibana ngeunah rasana ti dingin paripurna
tunggal sungsum tunggal balung tunggal bayah kali lipa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nini tutup juru aki tutup juru ditutup temagar aruh dikali temagar nyeri wisesa sang yang tunggal di papaguah tunggal sakit.